Mah Puyeng Bandung mah. Di mana-mana Ya Bapak Manju. di kampung di kota Tanjung Deui tos kakoncara kumanta kabita Tanjung anu bakir sampu asalna nu di reka-reka Tanjung anu mama hoyong di Bandung anak ke sembarangan hoyong Bandung kamasur pangawasna keluhur ku sadaya gagal sepuh yang orang kali mangga cobian kos awi deui dili panasaran bos awi anu bageun Bos awi aya. hoyong mati Bandung anak teu sembarangan bos awi deui hoyong Bandung kamasur pangawasna kaluhur Bareng Aceh Entertainment. ku sadaya gagal sepuh yang orang kali mangga cobian pilih panasaran bos njung anu bageun hoyong mati Bandung mana teu sembarangan bos njung deui hoyong Bandung kamasur pangaosna teluhur bos njung deui Atong alang atong ku sadaya gagal sepuh yang murakai Aceh biasa hari geuningan bos njung anu bageur hari anu mawa nyaring bos njung anu bageur deui nyaring geusana minta eling bos njung anu bageur da minta eling Aceh eling kanu maha uning Aceh anu ngati pirapoting bos awi anu mangang atong alang haturan kapayuna deui bos awi anu mama deui kapayuna deui gila berdaya duh nong sok gagas ningali samoja boda aduh mantap was dapugu hati baru duh kembang samoja nu boda dipalak dina tiiseun ngarianan dapugu hati kana ludeng mantak risi mantak rempah sian burung
das bos yo mano bagus anu sayang Sarman Gelo Jaya kungsi diri kadang ngaji bos yo mano mama kadang janji Mekar Satya Bobola waktu balaka bos awi anu bagang waktu balaka Pusaka Mekar Abiye diri abdi kiwari satu negara Ketungala iya rasa hirup di dua Pusaka Mekar mending ge waca balaka tibatan abdi ka desa antarkan abdi ka desa tibatan tunggara mati sanajan abdi ayeuna bos nju mana-mana bos indung geus teu bapa anterkeun abdi ka desa